Para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atupun kitu deui para mitra anu mika cinta dongeng di mana wae ayana para mitra masyarakat Sunda. Mun bahasa Sunda ieu berbagi. Tapi seueur oge aya oge cenah para mitra masa anu sanes urang Sunda tapi ngartos bahasa Sunda. Nya hartosna mah ngadangukeun dongeng. Hatur nuhun para mitra, hatur nuhun. Mangga atuh para wargi dongeng nu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian ke-82 urang lajengkeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Gitu nyangakeun sabrang salayan tebih ka cabe mah henteu, nyangakeun hatur lumayan tebih ka sae mah henteu. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun carios nyambung Karaman di Karang Kamulyan karangan Rai Salira dina bagian ke-82. Mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulyan. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rai Salira. Ayeuna para wargi nincak bagian ka 82. Mangga dongeng urang teraskeun dina akhir bagian ka-81 atubah margana dugi kana titis tulisna mulih ka jati mulang ka asa akibat tarung sareng mamaku wigena kitu nya para mitra. Malah harita oge marnina henteu teu ngabela nu jadi bapa, malah mah para mitra ngawakilan bapana cenah marnina sanduk-sanduk menta dihampura kanu araya didinya lantaran yakin yen bapana kacida gede dosana. Kitunya para mitra, mangga urang teraskeun kumaha geletuk batuna kecebur caina. Mama kuwi gena sabada ngadenge omong-omongan marnina. Saolah-olah ngawakilan nu jadi bapana menta dihampura, sanduk-sanduk menta dihampura. Atuh mama kuwu cumarita. Teu kudu nyarita kitu sagala geulis. Pikeun ama celik putih celak herang bersih jalan sasapuan. Mama teu gaduh dendam ka tuang Rama nu tangtos hal ieu teh sapangemut jeung santana katut santi ini. Lain kitu walon mama kuwu tuluy ngareret ka santana boh ka santini. Leres mar tos ayeuna mah teu kedah lami nyangga katunggaraan. Margi tiap-tiap jalmi ngagaduhan jalan benten-benten dina mayunan maut. Nu dina hartosna satiap jalmi teh teu sami dina cara mautna. Atuh cenah tadi marni nyarios kitu, kangge akang mah celik putih celak herang. Kangge akang ge ngahapunten pisan. Bok bilih tuang Rama ngagaduhan kalepatan atuh saterasna. Mugia tuang Rama ditampi iman Islamna. Sereng dihapunten sanes kanten dosa perdosaan nu aging nu alit. Nu ageng nu alit oge sareng ditempatkeun di tempat anu mulia mungguh Allah. Arerea ngaaminkeun mama kubu tuluy nyarita deui tah oge tana. Ayeuna urang kudu nyieun tanu pikeun mama koye mama margana layona sabab urang hade lila-lila ting di dieu urang bawa ka lembur urang eta we urus sakumaha mistina nu mau. Ceuk mama kuwu kituna ngareret ka santana. Mangga mama walon santana. Satuluyna mama kuwu jeung santana pakpik-pak nyieun tandu. Nyaeta kudahan kai nu sakira meujeuhna pikeun nyieun tandu. Da puguh pamikir mama kuwu sanajan kumaha bae oge bah margana teh jelema nu kudu dipulasara sakumaha umat Islam umumna. Sanggeus beres nyieun tandu tuluy tandu dibawa ka gigireun layon bah margana. Ret mama kuwu ngareret kana lebah cangkeng bah margana. Breh ka tempo aya nu nolol. Panasaran mama kuwu teh dicokot. Ana gorehea teh sarerea oloho.
utama nama para mitra pikeun Santana jeung Santini nu tetela apal kana eta barang. Mama, kembang pancawarna mama, cek Santana bari mencerong kana kembang nu keur dicekel ku mamaku. Laras mama, Santini mairan bari atuh mencerong kana eta kembang. Oh, jadi ieu kembang pancawarna teh. Syukur teh teuing gini kabeneran yu ayeuna mah. Urang pula sarah heula ieu Bah Margana. Cek mamaku kitu milu ngarasa bunga. Lantaran tetela kembang pancawarna bisa kapimilik deui. Satuluyna layon Bah Margana dipindahkeun kana tanduk teh. Geus kitu mah tuluy digotong ku mamaku jeung Santana. Tuluy para mitra sadaya atuh amanehana leula leumpang. Sedengkeun Marnina jeung Santini ngiringkeun ti tukang. Bari jeung sarerea taya nu nyarita ukur kadenge inghak-inghakanana Marnina sakali-kalieun. Kituna teh pikeun Marnina mah sedih. Nu ngadua kalian ari sabab apan ti heula oge. Dirina teh ngiringkeun layon nu digotong ku Santana jeung mamaku. Nganu ti heula mah layon Mirnani lanceukna nu jadi korban katelengesan bapana. Sedengkeun kiwari mah bapana pisan nu jadi korban akibat perbuatanana sorangan. Sedengkeun Santana jeung Santini mah saharita ge manehanana atuh ngarasa ngilu sedih oge ka Marnina teh hatena oge atuh cenah para mitra sadaya disagigireun milu sedih ka Marnina manehna ngarasa bunga. Ari sabab nu jadi udaganana kembang pancawarna geus kapimilih ku maranehanana deui. Duanana geus nyawang nu jadi bapana bisa cager deui ku cukang lantaran eta kembang pancawarna teh. Teu kacaturkeun aya paribasa jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Teu kacaturkeun di perjalanana urang gancangkeun we. Atuh aya paharita ge para mitra sadaya liwat wanci lohor. Mamaku jeung rombongan geus anyong. Harita teh geus anyong geus datang. Harita ge kadayeuh haur pageuh sarta langsung muru ka imam mamaku. Teu meakeun waktu lila tuluy. Layon Bah Margana dipulas sarasa kumaha mistina. Kalawan dikurebkeun gigireun kuburan Mirnani. Sabab kitu pisan kahayangna Marnina. Kacaturkeun dina poe isukna Santana jeung Santini bebeja ka mamaku. Yen dirina seja pamitan pikeun ngajugjug ka lemah Campaka. Pikeun masrahkeun kembang pancawarna ka mama ajengan galung pikeun ngubaran nu jadi bapana. Nya ari pikeun mama mah teu bisa majar kumaha. Ketang aya alusna hidup gancang-gancang miang deui. Sabab kahiji bisi arep-arepeun. Atuh kaduana sangkan bapa hidup gancang-gancang bisa cager deui sabihara-bihari. Bisa katulungan ku sareatna eta kembang. Yung atuh ari deuk marulang mah meungpeung isu keneh. Ai Marni kumaha rek ngilu jeung Santana atawa jeung mama wae di dieu? Cek mamaku. Ditungtungan ku tumanya ka Marni. Sedengkeun Marnina ditanya kitu teh teu ngajawab. Sabab dirina ngarasa bingung naha kudu kumaha. Da puguh boh Santana boh mamaku wuge duanana lain dulur lain baraya. Ari pikeun Marnina mah geus we di dieu jeung ibu. Ongkohan ibu teh apaan teu boga anak pisan. Keun bae cicing di dieu jeung ibu hitung-hitung maturan ibu. Keun wae ku ibu teh nya teu dianggap anak sorangan we. Geus we di dieu nya Marni jeung ibu. Ceuk ibuku nyanet Marnina. Oh, kitu hade gelis. Hade kitu lah. Nya di dieu we keun aku mama jeung ku ibu ge moal disasaha. Deuk dianggap anak sorangan bebaku nama. Mamaku mairan caritan ibuku. Red Marnina ka mamaku, red ka ibuku. Tuluy ngareret deui ka Santana jeung Santini. Dirina ngarasa bingung naha kudu kumaha sikep pikeun dirina. Renghap Marnina rumenghap jero nakeran. Geus kitu pok cumarita. Abdi teh kalintang ngahaturkeun nuhunna kana kasayan sadayana. Nu parantos nampi abdi. Utamana mah dina mula sarapun bapa.
sok sanaos saleresna pun bapa tos ngabarubahkeun kasadayana. Abdi kalintang ngahaturkeun nuhun mugia amal kasayan sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nanging dina hal ieu rupina mah kangge abdi moal ngiring kasasaha hatur nuhun kana panampianan. Nanging dina perkawis ieu abdi teh sanes maksad nolak kana kasayan sadayana. Nanging rupina abdi bade miyos nyalira we dina hartos. Teu ngiring boh ka ditu boh ka dieu. Rupina kitu panginten paniatan abdi teh. Ceuk Marnina. Puguh sarerea carolohok ngadenge jawaban Marnina sarupa kitu. Santana silih reret jeung Santini tuluy ka Mama Kubu. Ret Mama Kubu ngareret ka Marnina nu keur tungkul. Pok Mama Kubu cumarita bari neuteup ka Marnina. Dibarung ku caritaan anu leuleuy. Oh, geulis anak ama. Mama ngarti pisan yen kana tangtu. Dina hate hidup teh ngarasa inggis dumeh ka ditu ka dieu oge deungeun-deungeun. Geus pikeun hidup teu kudu ngabogaan pamikir kitu sagala rupa. Sabab yakin pikeun mama teu boga pikiran kitu. Estu teu nganggap batur ka hidup teh. Geus ari kitu mah di dieu we jeung mama. Bari nage dek mana deui atuh hidup teh make dengrek miang sagala rupa. Ceuk Mama Kubu neuteup ka Marnina. Para mitra sadaya harita Ibu Kubu ge ngilu cumarios. Nya geulis bari nage apan hidup teh istri kirang sae istri angkat-angkatan nyalira bilih kumaha onam ke. Mangkana kaayaan sakieu weritna loba jelema jarahat. Geus we di dieu jeung ibu. Ceuk Ibu Kubu nyanet Marnina. Muhun Mar sae kitu atuh di dieu sareng mama oge katut ibu. Dan mama sareng ibu ge sanes jalmi sanes. Tunggal wargi akang kene sareng diapan salira Mar teh tigaduh tujuan sanes. Para mitra santana sarua nguatan panyandetna Mama Kubu. Mohon teh, langkung saya di dewa itu serang Mama Kubu. Santini mairan kituna bari neuteup ka Marnina. Sakali deui abdi teh kalintang ngahaturkeun nuhunna kana kasayan sadayana. Nanging dina perkawis ieu rupina abdi teh tos buleud paniatan. Abdi kedah miyos rupina mah niat abdi moal tiasa diwagel ku sadayana. Rupina mah kitu. Atuh sateacan abdi miyos sakali deui. Abdi neda dihapunten tina samudaya kalepatan. Sareng hatur nuhun pisan kana kasayan sadayana. Kasayan ieu ku abdi tangtos dianggo pangeling-eling kanggo abdi. Rupina mah kitu mama. Ceuk Marnina tetep dina pamadeganana sejamiang ningalkeun eta patempatan. Bari jeung taya tujuan anu tangtu. Huleng sarerea ngahuleng basa ngadenge pamadegan Marnina. Nu sakitu tegasna. Nu tetela teu bisa dionget-onget deui. Khususna pikeun santana ngarasa haneueul ku kacida gede, haneueul kacida da puguh dirina. Atuh para mitra sadaya, adi henteu-henteu ge para mitra sadaya dirina ka Marni teh atuh para wargi boga hiji tujuan. Kahayang nama Marnina teh milu jeung dirina meureun hatena ngarasa bunga. Oge Hasan Tanate. Tapi ngadenge pamadegan Marnina kitu. Ngarasa leutik hate bisa papanggih deui jeung Marnina. Nu salila ieu jadi kembang hate. Nyari geus kitu pamadegan hidup mah pikeun mama jeung ibu ge nya. Moal atuh teu bisa majar kumaha. Meureun atuh ibu teh jeung mama ngaduakeun we mugi-mugi hidup aya dina ginulur karahiwan, ginanyar kaharjaan. Sing pait daging pahang tulang. Lain kitu amanah. Oh, arisa tadi nama urang teh nya kitu. Arisa tadi nama pikeun mama jeung ibu di dieu teh nya kacidanya nah kahida. Tapi ai kitu pamadegan hidup mah teu bisa nyanet kana paniatan hidup. Mama oge ibu. Sanes maksad abdi teu nampi kana kasayan mama sareng ibu di dieu. Nanging daduka kumaha abdi teh. Gaduh niat kieu pamenak abdi asa langkung sae ngalereskeun kerteg hate abdi. Tah kitu mama, ceuk Marnina. Atuh rupina mah abdi teh tos dugi kana waktosna bade miang.
rupina abdi bade teras we mama. Marnina tuluy nyorongkrong ka mama kuwu, tuluy ka ibu kuwu. Satuluyna sasalaman jeung Santini. Panungtungna sasalaman jeung Santana. Dina hal ieu Santana bet asa teu puguh rarasaan. Sabab deuk papisah jeung jelema nu salila ieu jadi implenganana. Marni, rupi salira teh bade ka mana atuh saleresna teh? Ceuk Santana neuteub seukeut. Duka atuh Kang. Dina waktos ieu mah abdi teh teu acan tiasa ngawaler. Nanging sanos kumaha abdi kedah nyaluyuan kana kerteg hate abdi nyalira. Walan Marnina bari ngalesotkeun dampaleungeun Santana nu pagi. Sanggeus pamitan ka sarerea mah Marnina tuluy lumampah ningalkeun sarerea bari jeung teu ngareret deui ka tukang. Sarerea malencrong kana tonggong Marnina nu tonggoy leumpang mapai jalan. Sokomo pikeun Santana sorangan ngarasahan eueul kacida gedena da puguh peunggas harapan bisa ngamilik dirina Marnina. Dina pikirna kawasna atuh ukur impian bisa ngahiji jeung Marnina teh. Sedengkeun pikeun Santini kacida ngartina kana kaayaan hate Santana nu tangtuna keur ngarasa kurang sugema. Sanggeus Marnina teu katempo kakara sarerea arasup deui kalawan bangun anu teu betah pok Santana ge tuluy amitan ka mama kuwu. Mama, rupina Kang abdi duaan ge moal lami-lami aya di dieu teh. Margi kena enga-enga nyangakeun ieu kembang ka mama ajengan galung supados pun bapa enga damang deui mama. Ceuk Santana bebeja deuk mian. Ya heug atuh kasep geulis. Muga-muga aya berkah ti ieu kembang. Tuang Rama tiasa damang sabihara-bihari, ceuk mamaku. Nya kasep geulis sampuranya mama jeung ibu di dieu teu bisa ka ditu. Keun urang siliduakeun we. Salam we ka sadayana, hatur salam ka sadayana nya. Ibu kuwu mairan caritaan mamaku. Mangga ibu insyaallah ku abdi didugikeun. Walon Santana deui. Satuluyna Santana jeung Santini pamitan. Bari sasalaman ka mama kuwu jeung ibu kuwu. Satuluyna duanana miang ningalkeun mama kuwu jeung ibu kuwu. Santana leumpang ti hareup gagancangan leumpangna. Kituna teh ibu kuwu nu keur aya de anu keur ayan apunten. Kituna teh kawas nu keur aya di udag. Apunten. Kituna teh kawas-kawas aya nu keur di udag-udag. Pikeun Santini madirina ngarti pisan. Ukur mesem bari angger nuturkeun lanceukna Santana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Permisi. Mangga para mitra urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulyan. Atuh para wargi sadaya mangga urang lajengkeun. Harita para mitra sadaya. Santini para wargi cumarita. Kang, ulah gancang teuing atuh abdi mah capek, ceuk Santini. Urang teh kudu gagancangan tin. Sabab kudu buru-buru tepi kala mah campaka. Walon Santana bari teu ngareret deui ka Santini. Kudu buru-buru kala mah campaka atawa kudu buru-buru ngudag teh Marni? Santai ini mesem. Red Santana ngareret ka Santini seuri tuluy nyarita. Aduh nalah. Pokona mah utama nama. Ceuk Santana bari leungeun anger gancang leumpang. Kepat maksudna. Tuna kayan Santana jeung Santini nu keur laleumpang deuk ngajugjug ka lemah campaka. Geusan mikeun kembang pancawarna cenah para mitra sadaya nyaeta ke harita ge para wargi sadaya anu aya dina leungeunna urang tuturkeun kaayaan Marnina nu lumampah. Dirina bari leumpang tas ngarasa bingung sabab nyata dirina teu ngabogaan tujuan anu tangtu. Arek mulang deui ka tanjakan bungur rebet asa ayat tayaniat lantaran lianna ti taya salindungan deui. Apan geus teu hayang deui ngajugjug ka eta tempat. Lantaran eta tepat sayang kajahatan jeung kagorengan. Da puguh dirina teu hayang deui cenah para mitra.
atuh cenah datang ka eta tempat ngandung harti dirina kudu ancrub deui kana kajahatan nu sanyana geus niat ditinggalkeun kabeh oge sabab dirina geus sadar yen kalakuan kitu teh kacida salahna puguh dirina hayang ninggalkeun sagala rupa kajahatan jeung kagorengan. Sanyana mah pikeun Marnina teh pangna teu milih nganjrek di mamakuwu atawa teu milu jeung santana oge santini sabab dirina hayang nenangkeun hate. Atulian ti kitu dirina hayang bebas tina rasa dendam da puguh sanajan kumaha dirina ngarasa yen nu ngabalukarkeun maotna nu jadi bapa teh tayalian nyatana mamakuwu oge santana jeung santini. Tapi najan kumaha dirina teu hayang neuneun dendam ka jalma-jalma nu kasebut tadi. Sabab maranehna aya di pihak nu bener. Nu matak dirina milih miang sorangan pikeun miceun naon rupa perasaan tugena nu aya dina hatena. Da puguh menurutkeun kahayang nafsu mah dirina hayang naragal ka pihak mamakuwu jeung santana katut santini. Tapi lamun dirina nurutkeun kahayang nafsuna ngandung harti dirina eleh ku pangajak nafsuna sorangan. Gek Marnina diuk hanapeun hiji tangkal leng pipikiranana harita rus ras kana kajadian-kajadian waktu katukang rus ras kana kalakuan dina mangsa harita nu nyata dirina jeung kulawargana salawasna ngajalankeun kajahatan. Olepat kalangkang nu jadi inung bet ngalangkang aya dina kongkolak matana jiga aya di hareupeunana bet kawas nu ngajak seuri leungit sawangan nu jadi inung kolepat atuh cenah sawangan lanceukna mireunani nu jadi korban ka kejeman anu jadi bapana leungit eta sawangan kolepat kalangkang bapana Bah Margana nu cikeneh dikurebkeun. Renghap Marnina ngarenghap dirina kiwari nu ngelis aya paribasa cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa liuk dengan liuk lain jauh ka inung ka bapa eukeur mah inung jeung bapana parantos marulih ka jati mulang ka asa. Kitu para mitra sadaya berbei teu karasa cipanona ngalemere mapai dua pipina teuing kunaon dirina bet ngarasa sedih. Pamikirna bet hirup di dunya teh asa taya gunana. Dirina hayang niat bener ge teu weleh disangka goreng. Contona ku Imas prihatin nu keukeuh nyangka goreng ka dirina. Keur kitu kolepat jelegedeg kencaeun Marnina. Aya hiji tangtungan saurang awewe tuluy mencrong ka Marnina nu keur cirambai. Aneh eta awewe bet sarupa jeung Marnina. Boh dina tangtungan boh dina rupa ngan bedana semu buringas. Ok eta awewe teh nyarita. Marnina? Okna. Red Marnina para mitra ngareret ka lebah kenca. Gebeg Marnina ngagebeg. Sabab teu kanyahoan ti tadina. Bet aya awewe ngajega hareupeunana. Nu leuwih ti kaget lantaran eta awewe teh bet sarimag jeung kaayaan dirina. Eta nu nimbulkeun kaheran pikeun Marnina. Para mitra anu mulia, harita para mitra Marnina ngareret ka lebah kenca. Ana gebeg Marnina ngagebeg sabab teu kanyahoan ti tadina. Bet aya awewe ngajega hareupeunana. Anu leuwih kaget lantaran eta awewe bet sarimbag jeung dirina. Saha anjeun? Ceuk Marnina mencrong ka eta awewe. Kaula dulur anjeun nu saperasaan jeung anjeun nu datang ka ieu tempat teuk nulungan anjeun. Kaula nyaho pisan kana kasedih jeung katunggara anjeun. Ayeuna mah ceuk kaula mah kieu bae sanajan kumaha Bah Margana bapa anjeun kudu dihormat jeung didama-dama ku diri anjeun. Sanajan Bah Margana kalakuanana jahat tapi buruk-buruk ge papanjati aya paribasana. Anjeun salaku anakna moal bela pati kitu kanu jadi bapa. Naon kasebutna salaku anak nu teu bisa malas budi kanu jadi kolot. Ayeuna bapa anjeun paeh utangan ku wigena ceuk kaula mah asa goreng kacida lamun anjeun teu malas pati ka manehna. Apa nari bapa anjeun teh nu ngarorok anjeun lain ngagedekeun anjeun.
Bet asa piraku nu asih dipulang sengit. Ceuk eta awewe para mitra. Mere pangaruh ka Marnina. Olepat jelegedeg lebah katuhun datang di tangtungan awewe nu sarua jeung Marnina. Ngana jirim eta leuwih geulis jeung leuwih bersih batan Marnina nu asli. Pok eta awewe nu aya katuhun teh cumarita. Ketang ulah nurutkeun kana pangajakna, sabab eta masalah kacida. Eta awewe saliwat mah kawas mere madu, tapi coba ku anjeun dipikir, lain madu nu dibikeun ka anjeun, tapi nyata hiji racun. Mun anjeun maksa nginum tangtu anjeun cilaka. Mun anjeun nurutkeun kana caritaanana, yakin anjeun jadi jalma bodoh. Ulah diturutkeun ka hayang eta awewe teh, sabab nu kasebut males pati teh hiji kalakuan goreng, turta teu diwenangkeun ku hukum oge. Ceuk awewe nu katuhun sarua mere pangaruh. Waktosna seep. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.